Assalamualaikum. Hang, pulo. Saha eta teh ngoroan wae. Urun keur ngeunah teh. Abang pulo di geruan teh. Naon mang ieu teh? Mang Ujang. Kejar wa tuh. Pulo. Jadi mah dua terus. Ye, di Terus ada. Kopi aya kopi. Lami sekedap. Ah, terserah tur kitu mah. Aya urusan naon Mang Ujang ka dieu teh? Nyata, rek naroskeun ke damelan teh ya. Jadi mah pulo teh damel teh. Alhamdulillah Mang Ujang. Minggu payungnya betos damel ieu teh. Eta rening nama antos kamari ieu. Kur menang 2 minggu. Emang Ujang gawe di mana ayeuna? Nyata Mang Ulo. Mata KDG rek nanyakeun sugan we aya info ti Mang Ulo. Oh, Mang Ujang teh cerita nama ka dieu teh rek nanyakeun pigaweun meureun nya. Heeh. Aya pigaweun mah ngan sanggup moal ngajalanina. Pigawean naon teh Mang Ulo? Emang Mang Ujang sanggup kitu gawena? Insya Allah sanggup Mang Ulo. Ngan gawe naon heula? Tuh. Mun dicaritakeun mah ieu teh. Kalau seuri ieu mah aslina ieu mah. Lah sok we atuh. Keur butuh ieu soalna mah Gaji nama gede lah sampai 100 nya. komo kitu mah gede mah. Dengan urang rek mari bocoran heula pahitna ieu teh. Teu naon lah. Naon ge di eta di lakonan. Kamari ge bobotohan urang genepan teh saranggupeun nya gawena teh. Lemah we mental urang eta mah. Ari Kang Ulo sanggup teu? Sanggup wae lah. Naon ge nu penting mah aya gawe. Bener rek gawe ya. Bener. Gawe ieu Mang Ulo ieu teh ieu. Bocah serian naon ieu teh? Ngelawan munding. Naon moni? Jauh we. Ih, Mang Pulo mah teu bener. Nya heuh atuh rek sah-sah ge moal sanggupeun kitu mah. Rek mari bocoran ieu mah nya ieu. Sok. Dek syukur teu kajeun ieu mah. Bisa arek gawe mah ngalamar ka Mang Asep. Mang Asep. Mang Asep? Oh, gawe di kebon da? Heeh. Panci ku saeuja teh bobotohan urang rek tilu ka urang. Heeh. Ngan si eta teh bisa ada ijazahna ge SD. Geus we kurang teh daftarkeun ka Mang Asep teh da babaturan eta teh kebutuhan urang. Heeh. Aya bisa arek make dianteur lah. Iraha tuh, burit bisa moal. Bisa burit engke lah. Heuh atuh aya bisa burit mah. Heeh engke we ka dia tuh urang tuluy. Can sarit kucing. Heuh siap. Nyantos atuh Mang Pulo, hampura ieu ngaganggu waktuna. Coba tuh nyamper Mang Pulo meureun. Engke disampeun lah nya. Kada kudu aya dieu mah. Siap lah aya pasti, heuh. Sok siap. Tuh yuk. Yuk. Oh nya siap Kang, peryogi seberapa kilo sambil teh? Oh 5 kilo mah ya siap. Kin paling dikintun ku anak buahnya. Mun ayeuna abdi bade ngontrol lah soalnya bade ngontrol kebon. Oh nya Kang, waalaikumsalam. Neng. Naon Ayeuna teh ka kebon. Neng antosan buminya tong kemana-mana. ya itu pugu di bumi nanya sorangan ngiring we jeung A. Oh nya tuh aya kitu mah, nyantos atuh hayu. Tatong hilap kunci pantonanya. Neng Siti, mereka mana Neng? Nyata bade ka bumi dek Dewi. Ya da Dewi da bade ka kebon. Bade ngiring pasti. Oh nya atuh Siti ngiring. Nya hayu atuh. Neng bade ngiring ka kebonat apa moal? Wah, neng bade dieu we duaan. Oh nya tuh Neng, nyantos tuh bade ngontrol lah kebonnya. Nya A.
Alhamdulillah ya Allah, karaos si sampai tos ageng deui. Alhamdulillah boga anak buah teh si Kusoy bisaan ngurus tanggal sampe duh. Oh itu nih tuh adina Kang Asep teh. Ah pasti aya ya Kang Asepna di situ. Oh, abi teh bade dijodohkeun jeung seneng itu. Lain bebas ya, ngobrolkeun pisan. Ayo siap itu. Neng, tinggal Kang Asep teh. Ayah mah di Pengkar menuju ninggal kebon. Oh nya tuh Neng nuhun. Iya mang. Kemana nya Kang Asep teh? Kang Asep. Saya mah geroan. Saha? Kela kadinya. Kusoy. Naon soy? Oh iya Kang, aya pi obrolan. Pagi ditu wae ngobrolna tuh. Nyata sayu di itu tuh. Nah, ini di dia soy bari niis lah nya. Nah, sobat itu enggak sepalam ya gitu. Aya naon kusoy ka dieu teh? Bet mamawasi ucup sagala. Ya eta kieu Kang. Pas abdi tadi ka kebon ningali budak ieu keur maling sampel akam. Oh, jadi sia bangsat sampeut. Pantesan aing unggal panen leungiteun sabaraha kilo. Bengok sia koplok. Oh, nya Kang, laras enakna bae kieu mah. Ngemam seblak gerak. Batok sia aing ngomong ka mana sia ngajawab naon. Adieu sia, adieu. Head. Head sia. Non maksud Kang, deka maki kudu ngadegulkeun. Urang mah kur ngajakan nyeblak hungkul. Aduh, soy deh kah? Soak aing ah. Bangsa teh bonge kieu. Uruskeun ku maneh ah, aing pusing. Ngomong ka mana ngajawab ka mana. Ah, ku akang geus kitu komode ku abdi. Heueuh nya eta soy. Yang geus lah kieu daripada bingung da kusabab bonge bangsatna nya. Da watir geuning apa sorangan nu bonge. Eta mah jadi karunya lah disiksa teh. Yang geus kieu we. Aya nama pulangkeun budak ieu. Tah lamun di mana kusoy manggihan di budak ieu ngabangsat sampe akang, siksa dirinya keneh. Ayo memang bawa balik lah ka Sok imahna. lah nama. Pusing dah ning kalah ka mana karep. Ngomongnya ngeus. Sok bawa lah. Keur ngontrol kebon lah ganggu bawa. Atuh sia. Subhanallah. Nigelis ki ieu Neng Dewi. Iraha urang meunangkeun Neng Dewi nya asa teu mungkin ketang. Si Dewi mah da boga lanceuk nu beunghar. Sedangkeun urang lah ayeuna nama daripada mikiran nu can pasti mending nenangan barudak lah duaan. Perintah sendal saha deka? Kalau dia aduh anjing siapa yang mantuan kacengnya goblok. Bantuan aing nyeri. Ih. Itu naon Sabu. Ari manehna naonan Iwan tetaikana tangkal. Ye, aing teh nyumput di gudang ku Kang Kusoy tadi si Ucup beunang. Beunang si Ucup ya? Beunang jeung awana si eta teh Mang Kusoy. Kumaha tuh meureun? Ayeuna kumaha tuh si Ucup? Teuing sing nama di ting dikumakeun we. Kulanceukna si eta. Si Dewi ini ngajakna. Heeh. Anjang geus cenah mah urang tinggal we si Ucup bisa kumaha onam. Itu orang bayi longok ya. Ayo. Ada si Tite beda naon ka ulu ka Bumi Dewi. Nya teh hayang curhat si Tite. Itu di ditu yuk, gandeng di mau ke mobil, mau pangkat.
Badai curhat naon Siti teh? Ari Dewi terang teu ka Apuloh. Apuloh nu mana teh? Nu eta ning anu jangkung alit kasep. Oh, terang. Aya naon emang? Henteu. Abahnya. Henteu. Sit. Apuloh. Bejakeun gurang deh. Apulah. Dia. Alah, tunang Dewi euy. Ngageroan. Ngaberkeun tong nya. Berkeun ah. Agak heula atuh kasep. Ada apa? Gelis nyauran ah? Sini gara anu duduk di dia. Ada apa, Neng? Jadi malu gini, duh. Astagfirullahaladzim. Enggak, pengen ngobrol-ngobrol we sedikit di dia. Ngomong-ngomong, tos lami teh papanak teh. Neng Dewi teh mungkin gelis wae. Sawae. Dew, Siti bade heula nya. Ye, reka mana? Ya teh hilat asa nyangu, nya teh sok. Bayu nya. Dewi, Apa? ngomong-ngomong kita lagi duaan. Aa mau ngomong serius sama Neng Dewi. Mau ngomong apa? Ate mau ngomong. Sebenarnya Ate masih sayang kepada Neng. Kenapa tuh dulu ninggalin Neng? Kan dulu mak Neng gak secantik ini. Neng ge sadar meureun. Baheula muka Neng kos kumaha. Sebagung sapintrong. Apaan sih Alma? Katanya sayang. Bercanda tuh cantik. Cep. Mau naon mana eta? Ngaleungeun. Naon itu? Foto saya tak? Lah, Lain ini foto ya mah. Bodoh Asya. Lain ini foto. Mana foto saya tak? Lain ini foto. Deung neuleuh lah. Lain. Maneh mamen rebut. Alah, Cep. Oh, ini teh. Bogoh. Si Dewi. Dia beja. Orang cek kecil sok di bangsa tanam kunjung boyong jelema ieu. Ada kumaha bogoh mawa dega temandang manehanana boga lecek Bukan beunghar. naon disusum poe teh pira foto. Itu yang ini tah. Cep, kalah Cep. Naon Tingali itu. Naon? Si Dewi kerja si Puloh. mana itu? Itu keur bobogohan duduaan tingali. Alah, Cep mangkaning dicabak sa pipina. Ku menangis